Teu bisa dipukir kadar teu bisa disinglarotos dihin pinasti kersayang dan Allah nu Maha Suci. Alhamdulillah tuang putrana Bapak Sohibul Hajat nyatana namina Jang Faja Fedrikal Azami Cina. Urang teh kudu naon lamun hayang salamet tina corona kudu bisa ngajaga tilu cara. Pertama memakai mask, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Sebelum adanya pun corona sebenarnya umat Islam harus diajarkan bukannya Rasul. Salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutnya. Mantap sama masker hakiki dipakai kurang sadayana. Anggota masker majaji apa yang keluar daripada mulut kita jagaan. Ulah padu wae meletup mantap anjeurikeun hate batur eta nu penting mah hayang lepas tina penyakit mah. Corona mah teu katempo, nu bahaya mah penyakit congorna tetangga. Tetangga teh congor anggus. Mana kamu sabawa ki diomongkeun ku ibu rumah berberang. Encak kondangan teh ka usah lawan, geus beres jeung naon daharna jeung helm. Tahu helm mana apalan kitu bahasana, helm teh dong dibelah dua. Sok aya nu hajat diomongkeun ku ibu-ibu betul. Tapi tenang tahu sagawada rek dong dibelah dua ge lain kalau sador mah lain pelit, namun nya teh mah dong dibelah dua cerdas supaya bumbu nyeret ka jero mantap dong dibelah dua. Ngan urang sok teu pugu-pugu neangan kagorengan bahkan sampai grupna kami aya mah ini boga grup naon ngaran grupna grup WA ngaran grup mah teh Roni rombongan ini. Usuna teh mau gibah we aya mungkin batur. Aya sama mungkin batur aya. Di dieu mah moal aya insya di dia mah ada kerjanya. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Ini ngomong belum kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Iya. Tepung tangan atau menghapau-hapau gimana yang tadi yang saya berhampuranya punya cium kuring bios ceramahna make lagu kajen bios wanyeselan ngomongkeun dirupa ulah fanatik dan lagu teh seni. Betul, manusia itu tidak akan terlepas daripada seni, bener tuh. Dangdut Oma Majore, tapi kan kalimat-kalimat di bawahnya sok bagus, Oma mah nasihat wae, terus tuh. Ya, tingalikeun lamun adzan teh make seni, geunaheun apa moal. Sok adzan subuh di dieu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan rantang moal. Kan kadang-kadang seni itu walaupun kan disebutkan sedang apa tapi kadang bakal ribut bakal wow marah. Contohan ku simkuring mau nyarios nuju naon tapi saya yakin ibu bakal apa naon ngaranna. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nuju naon ibu? Padahal dia nyarios pada ada tapi ibu apa? Kenapa? Karena dari nadanya sudah terdengar itu suara ayat ini Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Adzan sanes naon namina lapatna sarua Allahu Akbar tapi beda nada beda ngaran. Allahu Akbar adzan sanes qomat sanes takbiratul beda nada beda ngaran. Allahu Akbar kabakaran imah gitu. Cing sok we jajal Kang anu aya nu kabakaran make takbiratul ihram nya daratan jelema imah kabakaran Allahu Akbar dan rantang mah model salam we salam ka ciri Kang salam sambutan kumaha salam MC kumaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MC biasa mun qori laun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabab arek naik engke na qori
mun mampat mubalik rada gentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mubalik penceramah. Assalamualaikum tukang kredit nanti ka imah. Beda-beda. Cing sok tukang kredit ka imah pantas temen kieu. Assalamualaikum. Pantas tukang kredit kitu. Oh, omori oma kang oma mah ulah wakala guna film lagi resep euy. Sabab oma film lagi ngadidik oma bagus film nanti. Selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk generasi. Itulah film oma. Beda aja film-film ayeuna kan. Eueuh didikanan eueuh film ayeuna mah Ikatan Cinta marbutkeun si Rena. Si Hasan di sini no. Si Adin jeung si Adebaran marbutkeun si Rena hiji. Buku kamar si Rena tilelap gara-gara si Hasan hampir si Adin Pak. Mana geus teu beunang aya adopsi budak unaheun si Adebaran teh diadopsi ku batur aya orang Depok. Wah jadi kadinya ulang ceramah ieu. Masya Allah tuh jamaah sada puji simpulin di hormat. Maka dari itu urang doakeun mudah-mudahan dulur jamaah sada hadir sareng paranjang yuswa amin. Ya robbal sing barokah milik sinara rezeki sing harasil cita-cita. Ya robbal kekalangkungan Bapak Sohibul Hajat dan karena Bapak Yai Wawan Saiful Ridwan saudara Ibu Ustazah Siti Meli Fatihah. Urang doakeun mudah-mudahan hajatanana mulus rahayu berkah salamet. Naon di cita-citana sing laksana nu dipikahayana sing kasorang dimaksudna sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglarotos dihin pinasti kersayang dan Allah nu Maha Suci. Alhamdulillah tuan putrana Bapak Sohibul Hajat nyatana namina Jam Faja Fedrikal Azami Sinarang Muhammad Kais Muqaddas parantos ngalaksanakeun sunnahna Kanjeng Rasul nyatana sunnah Nabi Ibrahim diteraskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi dihitan urang doakeun urang kali nu dihitan sing nyaring pikirna sing cerdas akalna sing jantan puputon kembang kadaton panyeuleukan barang penting tolengan kalina hate ngait dina ati jantan ibu sinarang umina amin jantan bapak sinarang umina amin ya robbal bagai mugia yang murang kali sing jantan murang kali anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala jantan murang kali anu soleh anu baktos ka ibu ramana anu baktos ka jantan lemburna anu baktos ka jantan nagarana wabil khusus baktos ka agama nurut kana perintah Allah jeung Rasulna amin ya rabbal subhana senyang kolong kana waktu saganggu kana waktu urang puput bae kana puna urang ala bae kana muarana urang budak bae ieu pamaksadanana urang karamba ieu pangaosanana ngan satu acan sing kuring ngadadat ketutup sing ati jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di Jujuk Anggang datang sing kuring di Kota Bogor ka Kuningan kecamatan Desana Pamija Kampung Besar kaya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari muculkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sing kuring Kuningan pesan daerah santri pesan seueur kiai sing kuring mah seja silaturahmi ku dipamrit aya sanes barokah silaturahmi urang sana sing panjang yuswa bari gampang rezeki amin ya robbal dumasar kana ieu pembina dina moling cuma dia kirang tatak kirang basa kirang panata dudugan luka kanyang cuma takak kasar basa katur garihang cepari baos orang Bogor mah bisi panjang nyugah pondok nyogok maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu tedati para dulur sadayana kumaha kinten bade ngahapunten ka jeung kuring bade ngahapunten terang nyalira bahasa Bogor mah bahasa lagi kasar dawi mah makhluk kasar lain makhluk halus di bahasa teh pernah kamu simpulin di hamplas tuh halus-halus mata hapunten pan aya bahasa loma dina dakwah teh bahasa sehari-hari bahasa keseharian walaupun bahasa Sunda teu akur jeung kamus bae bahasa Sunda insyaallah lamun aya bahasa kasar lain berarti hate simpulin kasar ieu mah sabab kakurangan karawan simpulin namun aya bagusna ieu ceramah insyaallah eta pitulung di Allah Subhanahu amin ya rabbal lamun heuti aros kampus Kadwawan sinarang pun ispuna tuang istina nyaetana kode ngaran Tete Siti Meli Fatihah Al-Fatihah Tete Siti Meli Fatihah lamun heuti taros gaduh putra teh hoyong naon pasti
jawabanana bakal sami sinarang jamaah nu hadir sadayana. Ibu bapak lamun gaduh turunan hoyong gaduh turunan nu kumaha sigana anu sami sarene ka hoyong jalmi mah gaduh turunan teh anu sabab terang sadayana ge sabab nu bakal ngadoakeun kanu jadi induk bapak lain anak nu beunghar tapi anak anu nu bakal bisa nyafaatan induk bapak lain anak nu beunghar tapi anak anu soleh pasti kahoyongna mah sadayana dugi ka di Bogor mah ka ngaji punten lamun tos kandungan 7 sasi atanapi 4 sasi sok ngaraoskeun ayat Al-Qur'an surah Al-Qur'an surat Yusuf jeung Maryam acarana walimatul butun disebut 4 bulan ngaos 4 bulanan ngaos 7 bulanan cing sok di kuningan di dieu sok ngaos 7 bulan lila-lila teuing ya abi mah tara da ngai sajam ge mah ngaji mah nya ini mah bener gartol sok ngaji teh nya ngaos 7 bulan osok teu balik-balik mau ulang mau di majlis geus 7 bulan parah balik ngaos 7 bulanan di dieu sami osok insya cing sok sim kuning hoyong naros anu diaos naon biasana acara 7 bulanan Al-Qur'an surah naon biasana surat Yusuf jeung surat Maryam di mana-mana eta Kang padahal Quran sakitu seueurna biasana dina 7 bulan masuk eta nu diutamakeun teh leres naon tujuanna sing kahade tujuan sing bagus ulah kos tetangga sing kuring pada apa sejarah capare Kang Haji apa teu anggeus riwayatna naon ngayakeun surat Yusuf jeung Maryam teh sugarna cenah mun lalaki teh kaseh kos Nabi Yusuf namun awe tulis kos Siti Maryam pernah sing kuring dipanggil acara walimatul butun Kang Ustaz, aya naon ece? Yang penting ngariung 5 ece. Acara naon? Acara 7 bulanan ieu ece geus gendut. Usaha atuh ku salaki ece nya ge ku batur gebleun Ustaz mah. Atuh ece deui ge heureuy atuh narosna. Siap ce, yang penting mawa santri ka imah. Wayana Ustaz santrina langsung malawak Quran. Kunaon? Pambacakeun surat Maryam jeung Yusuf. Kunaon sih ce? Pan becege ge sok ngaji apa sejarah. Ngadenge cenah Nabi Yusuf teh hiji nabi nu kasep karengene kodek dari sampai rupa hade. Sugan namun dibacakeun surat Yusuf mah anak ece mun lalaki kasep kos Nabi Yusuf. Umpama awewe atuh lamun pamun awewe hayang kos Siti Maryam anu geulis kawanti-wanti endah mali warna geulis bawang jadi endah bawa ti kudrat pamenteuna daun serep bibirna ipis jeruk sapasi gadonna daun sapotong pangamulir gowong-gowong halis ngajar pae mun ditilik digigir wah padahal kabeh di dieu mantan siden rupanya disawang ditukang ditetet diharap Masya Allah jadi lamun awetnya kok sayang Siti Maryam hayang kok Siti Maryam nu geulis bener cek 7 bulan si kuring ngaoskeun Yusuf jeung Maryam di bumina 2 bulan lahir pas datang saminggu tos lahiran Jumat mainan geus bisa hudang dipegat si kuring balik Jumatan aya naon ibu meni molotot itu hayang naros jujur sing bener jawab sing bener pamaneh teh Ustaz wah dibawa-bawa gelar maksudna kumaha aja keur 7 bulanan di imah ece dibaca teh surat Yusuf atuh dibaca kuing ece geuning anak ece monyong ih atuh monyong mah lain gara-gara suratna orang teh indungna teh monyong teh sarua tuh indungna monyong nya anakna teh sarua tuh Masya awas boleh kita punya anak tuh kaset boleh tapi yang penting lain kasetna boleh punya anak yang cantik mintanya boleh tapi cantik itu hanya sementara betul mantap ini santri pamagat lamun neangan cara ulah nu geulisna walaupun dimenangkeun ku agama dijamali karena kecantikannya tapi si emut cantik itu sementara gelis keur nikah 10 tahun 20 tahun 30 tahun leungit ka geulisan bakal berubah angger geus kolot mah jadi rada-rada kurang geulis kurang dibocore teh jeung teu sopan kurang geulis ya anak mendingan yang calon pemuda awe nu jore we keur nikah jore insyaallah nepi ka maot jore berubah ya Masya Allah mana permintaan kita waj'alhu rabbi radiya hayang boga anak yang diridhoan ka Allah subhanahu lamun anak urang jadi pejabatna nu diridhoan ku Gusti lamun anak urang
jadi ulama anu soleh anu diridhoan ku Gusti. Lamun anak kurang jadi pedagang anu soleh anu diridhoan ku Gusti. Tah pamentahan urang sakitu we waja'alhu rabbi radiya, jadikanlah turunanku, anakku, anak-anak anu dipikaridho ku Allah Subhanahu. Insyaallah geus katingali ku urangnya luar biasa. Yang Faja mah luar biasa, Faja Fedrikal Azami leutik keneh geus apal 3 juz. Ibu apal 3 juz? 30 juz? Komo juz 30 atuh eta teu pine wae. Mantap pasantren sok atuh nya insya tapi mah wajah-wajah tapi kurang kabeh ya mah kuliah jeung puluh. Masya Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh engkau Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang dari kiamat mere syafaat ka sahabatna Al-Quran. Mana sahabatna Al-Quran? Jelema nu sok diajar maca Al-Quran. Luar biasa, doakeun ieu murang kali sinjanten ulama, amin. Irayeuna ge sami pokona mah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Zumhuriyah sing jadi keluarga besar anu cinta agama, cinta Al-Quran, cinta ka Allah Subhanahu wa taala, amin. Oke, sing jadi keluarga besar anu jadi ahli Al-Quran, anu jadi ahli agama, insya Allah dunya wal akhirah sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Jadi sing kuring mah izin rek nyaritakeun tentang cara ngadidik anak anu soleh ka Kang Kiai Wawan, izin sim kuring mah naon sababna anjeunna mah geus sukses anakna leutik keneh geus bisa baca Al-Qur'an. Emang teu hudut kabagan budak leutik baru we ge boga budak leutik di imah, budak santri boga, budak majaji boga, budak hakiki ge boga. Eta anu dipanghan ge hese Kang, masyaallah boro-boro juz 3 atau 3 juz. Susuran anu pendek heulaanan nu biasa dipake tarawih ya hakumut ka handap hesek ngalakeun ka budak. Sok sia hafalan surat enak. Surat An-Nas ta Ustaz? Sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, makirin nas, ilahin nas. Salah atuh. Malikin nas, makirin nas. Ulah HP wah atuh mah baru aja sih sama maliki makili Allah Akbar. Cici aya saur-saur ka hajar kena maliki ki maliki makili balik mewek budak teh beda apa-apana usaha dijiwin ustad ngaji dipaehan ku usaha kalau kade serba salah ini namanya. Mantap, sok percaya ke pesantren, doakeun santri di sing barokah, amin. Kalau itu jangan kena ngadangu sing kuring teh masyaallah bermanadom ibriti, mudah-mudahan sing barokah ilmuna, amin. Ya Rabbal. Asa kitu we mondok masih sabar, sakitu sabar we heula. Keur ibu di Kobong keur proses. Budak rada Badung saeutik kajeun keur proses di Kobong mah. Keur digiles ku guruna. Ege balik lamun di luar guruna insyaallah manfaat Mantap ini sok aya laguna gejang santri nya. Jika hafalan tak kunjung datang, sendalmu berkali-kali hilang, tugas-tugasmu terus diberikan, jangan pulang, santri ingatlah pesan kiai, semua santri kan jadi pemimpin nanti, ikhlas sabarlah hidup di pondok ini, sukses nanti, damdu didam oh kiaiku, I love you, I can't stop loving you oh kawan, jangan tinggalkan pondokmu, jika hafalan tak kunjung datang, arasa jadi santri mada wingi ngalaman aja tepati lami ibu. Hafalan terus guru teh maneh karep datang sok wayang dasaran alatna ku awamil beres awamil langsung nurun maneh naik kana jurumnya terus jurumnya kana yakulu kana ibriti eta jurumnya jeung yakulu areueuh ibriti geus maju ibriti can apal leungitan kabeh naik kana abah balik balung ka imah ge sendalmu berkali-kali hilang ibriti teh apa-apa sendal leungit wae
Tadi ngomong nggak sengaja leungit wae cok si ibu teh teu pernah santri. Oh berarti santri teh tukang nyolong, bukan santri tukang nyolong. Santri itu satu hati diajarkan oleh kiai tidak boleh merasa memiliki dunia. Santri mah tara memiliki satu barang babarengan eta hebatna santri. Bener kan? Tah utara kabagian teh udang pangbeurangna. Mun udang subuh kaberangan moal kabagian sedap, aing orang minum teh kabagian sedap. Ya bunga jadi santri mah kadang-kadang sedih. Mun kolot datang-datang sedih teh duit geus bea kolot datang-datang sedih teh. Keur ceuring Allah yang balik. Yang balik mah. Duit geus bea. Kolot teh ingeutkeun goblok. Keur ceuring kitu teh kakak suara masjid. Innalillahi yes. Akhirnya aku bisa ngecas dompet ini. Lain lompat ke masjid mah langsung lompat ke warung mau tang sedah. Tang sedah tadi teh aku kebagian balik. Naon jang santri mau tang sedah sedah naon jepit swallow baheula. Jepit swallow baheula mah 7.000 rupiah. Pada duit swallow 7.000 jang santri siap engke tos nyolatkeun di pelunasan. Para duit ustad jang santri para duit ngahutang mah sedap 7.000 nya rokok 3.000 mah cek 3.000 rokok bareng mah 2.000 teh menang setengah bungkus kan bola mah menang setengah bungkus lumayan 10.000 cek tos sholat siap cek siap nyolatkeun batur sholat Allahu akbar beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah batur maca Fatihah aing mah curang kieu ya mana keluarga main cai leumpang ye. Cari bahaya ya. Al-Fatihah. 3 kali Fatihah datang membawa amplop ngebagikeun. Yes. Ini yang bertumbuh. Main lewat pas ada penduan naik busuk. Oh jadi syukur. Iya karena udah bereng hiji rap asup hiji main lewat mundur karena jajaran kedua. Niwani. Bukan menang bonus gitu kan. Pas lewat mainnya nyol. Geus kae cari hareup. Naon ngabagkeun tangan berenang ka mageuing. Wah alhamdulillah. Fatihah kiai keur maca doa. Ya alhamdulillah hamdalah uing ngadoake bari ngintip. Ada udah 5.000. Hutang ceban nih. Aduh nombok goceng susah. Ya di mana ya goceng di Allah kalau terdatang bukan hutang goceng. Pas ngomong gitu dina hate sholat dengan aki-aki batuk. Nah, isukan goceng di dia ya sudah. Lain koma santri mah roja bahasa nanti. Punten Kang, ieu ulah ngaledek santri mah najan kitu ge ngadoana karulus. Bahkan santri mah setiap detik lagi keur diganjar ku Allah doana diijabah. Deuketan santri mah insyaallah. Daripada dia nyolatkeun main ku preman, ngabotokeun main make helm. Mana kurang pakai helm, sieun ditilang, mana ge main ditilang. Doakeun mudah-mudahan santri sing barokah sadayana amin.